Om, Hei, aduh, tumben isuk-isuk geus balik ngojek teh. Kunaon? ya sepi di pangkalan aja Den. Sepi. Oh, Pira ku teuing hiji acan ah. aya si bieu penumpang. Oh, aya? Nanti Nah, dibawa kurang. Nah, mah teu dibawanya ah. Makanya rek meong kos sama 50.000. Gocap. Gede atuh gocap mah daek. Daek kumaha? Titah mawan lagi ke Jakarta. Wah, duit saha ieu euy? Kayak budak ngobrol kantongan budek. Duit teh kumaha nya euy? Wah, deka euy. Murah ieu sigana. Wah, kembae lah. Udah kumaha atuh nya euy. Deka bingung euy. Aya ngopi deui teh. Kudu aya kopina eueuh. Duit leungit di murad Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lu, Om. Cager ya. Alhamdulillah. Oh, geus di mana tuh euy? Ngah aja silaturahmi gambar nih. Sip lah pokona mah. Ning boga rokok apa nih? Boga Om, aya rokok mah euy tah. Heeh. Kan hayang ngopi eueuh euy kopina doh. Mau kau kopi nanya? Oh, teu boga pugu. Dah meuli we atuh, dek boga milik ya. Wah, bener ya. Boga milik dah. Karaksi. Heeh. Tuh, Boh, 100.000. bener euy, cuman mau dia. Yo, Duh, sip bener euy, doh, kebeneran euy. arek moal. Hayu siap, kurang beli kopi mah. Ini ngomong buka duit euy, sinariun. Menang mangi. Geus ulah eta tukeurkeun 50 sewang kanterin ka imahnya. Oh, siap, benernya ya. Bener. Hayu Den nuhun nya. Oh, sawang suna. Nah, hanya si Om. Menang mangi. Wah, gua anu dek tadi yang murag. Soalnya aya tanda iwan sih. Rasa si Om. Aing mah moal jadi gua yang dibikeun nang merjak rek ieu kabehnya.